Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sadayana sareng simkuring Kang Ebet dina wanci acara carita Sunda. Wow. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa katepang deui sadayana. Alhamdulillah ye carita bakal digarap ku simkuring dina wanci carita nu judulna Dalem Boncel. Ya judulna Dalem Boncel pamirsa. Mohon supados tenyang kolong tenggena waktos hayu urang sami-sami kupingkeun ieu carita. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel pamirsa. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadaleman gitu. Boncel teh gawena marapekan eujeng getol. Selain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kabisa sarta disakolakeun. Da gitu si Boncel teh nya bisaan gitu teh namanya kena gawena rapekan teh manehna teh bade jeung disakolakeun teh atuh puguh we dulungan Boncel teh beuki nyaah ka Boncel sabab Boncel gampang nginget kana rupa-rupa anu dipiwurukna gitu. Jadi tereh inget gitu manehna mah kitu nya eta dalam Boncel teh. Beuki lila eta ilmu Boncel beuki loba jeung Boncel beuki pinter ku lila-lila memerenya ku diajar makin pinter gitu manehna teh. Antukna Boncel teh diangkat jadi abdi dalem gitu. Tah mun Boncel teh aya peningkatan merenya munca di kerajaan teh menjadi abdi dalem gitu merenya eta si Boncel teh diangkat pamirsa gitu. Tah hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalem Boncel. Teu disangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku indung bapana dalem Boncel eta pamirsa. Jadi mun aya hiji aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalem Boncel nyata eta teh indung jeung bapana dalam Boncel gitu. Terus harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalam Boncel teh. Baru pamirsanya tika mendak kitu eta dalam Boncel. Jadi mun diusir eta ku dalam Boncel teh nya aki-aki jeung nini-nini eta teh berenang gitu. Dan ngerasa merenan boga jabatan teh nya beunghar merenana genep sasih ti harita tah beti luncat ieu carita nanya sanggeus merenan dalam Boncel teh ngusir aki-aki jeung nini-nini eta anu nyaeta eta teh meureun indung bapana diusir. Selang genep bulan ti harita dalam Boncel teh katarajang ku panyakit aratel. Ya kena penyakit sanggeus ngusir eta teh badan dalam Boncel teh. Sadaya ubar anu aya teu bisa nyageurkeun panyawatna eta dalam Boncel. Dina manahna anjeunna ngangkeun yen pangna ngadadak teu damang parna teh meureun lantaran doraka kalau jadi kolotna. Tah kitu pamirsanya. Jadi meureun eta panyakitna dalam Boncel teh ku akibat bedagong ka kolot nya. Jadi embung ngaku meureunan ka kolot nu aya ge sampeurkeun teh lain uluh kudua kurang dirasanan kitu kieu nya. Eta malah meureun ku dalam Boncel teh diusir. Tah
tika parna eta dalam boncel teh gering tika teu bisa diubaran gitu. Bahkan tina akhir carita ieu dalam boncel teh tika paeh meureun pamirsa gitunya. Tah berenang carita ayeuna mah mung cukup sakieu pamirsa gitu. Jadi kesimpulanna dina carita ieu pamirsa nya auzubillahi min dzalik teuing mudah-mudahan urang mah ulah ngajadi jalmi atanapi urang kalih anu bedegong kanu jadi kolot nya bade di kumaha-kumaha ge tetep ari ngaran indung bapa mah eueuh tapakna anger we indung bapa mah gitu nya. Ji urang kudu hadap asor ulah komo meureun wani-wani ngusir kitu kieuna cenah cekna katerangan dieu tah nyebut embung ge eta kacida dorakana komo deui meureun tika teu ngaku nya tah kana jadi indung bapa soalna ek di kumaha-kumaha ge bakal aya balitunganana gitu pamirsanya. Tah sapertos mencarita ieu dalam boncel ieu janten pelajaran kang urang. Tah sakitu panginten pamirsa sadayana carita nu tiasa kusim kuring ayeuna di garap insyaallah dina waktos-waktos nu sanes urang tiasa ngagarapkeun carita-carita nu lebih sae deui nu tiasa lebih ngadidik deui ngahibur deui kanggo urang sadayana. Ku kituna kirang langkungna abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.